Cerita wayang nyaeta carita anu sok dilakokeun dina pagelaran wayang. Wayang nyaeta nubahan tina ecap bayang atanapi bayang-bayang anu hartosna teh kalangka. Wayang kulit asalna di India, sareng wayang golek asalna Wayang aya genep, kahiji cap kulit kayu dina wayang, kadua capala nyaeta pakakas pikeun Nunda atawa kareukeun carita, katilu uding nyaeta gagang kayu dina leungeun wayang, kaopat bagedor nyaeta gedebong anu dipake dina wayang, kalima jagat nyaeta tempat nancepkeun wayang, kagenep janturan nyaeta wayang nu ngajajar, belah katilu sampe kenca. struktur wayang nyaeta aya opat. Hiji nyaeta murwa nyaeta suluk atau silengkap pembuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wewitan cerita. Murwa kaasup salah sahiji puisi dalang. Kedua nyaeta nyanda. Nyanda nyaeta deskripsi adegan make bahasa prosa, pakilerang pocapan. Aya dua rupa nyanda nyaeta hiji janturan. Janturan nyaeta bahasa lancaran dalang pikeun nyaritakeun jejer atawa adegan hiji negara atau watak wayang. Kedua nyaeta pocapan. Pocapan nyaeta nyanda anu teu dibarenkeun ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. Katilu nyaeta pakawen. Nyaeta mangrupa bahasa kawi titiron anu sok dipake mamanis atawa pamanter dina ngadalang. Antawacana nyaeta campuran wayang dina adegan anu dialog. Antawacana sami sareng dialog drama. Bedana dialog drama mah diucapkeun perubahan, tapi aya antawacana mah Jenis-jenis wayang nyaeta jenis wayang beber, kulit, golek, tuwong, madia, purwa, politik, dan Santik-santik dalam asal kecapnya tina santika anu hartina ilmu kesatriaan. Jadi santikan yang dalam nyaeta ilmu pengantik dalang sangkan masagi lir sinatria. Dalam wayang golek anu fungsi kasohor nyaeta Tartik, Eru, Kartaswanda, Abeh Sunaria, sareng Apek Gandamana. Kabeh dieunana anu fungsi kasohor teh nyaeta Dede Amung Sunaria, Asep Sunandar Sunaria, sareng Cici. Putra Galuh Putra Madinah Sarakan Putra Kagiri Sumutra Galuh Putra Dua Dasmana Sareng Sakunduna Rasnita Dikadegi Priyangi Galuh Putra Namina Baraka Rasnita Dikadegi Galuh Putri Namina Rama Prabu Janaka Galuh Putri Namina Siti Sinta Rama Sareng Sinta Galuh Putra Dua Bisa Sareng Sila Mahabharata. Muka hiji Sinanda. Kedua Pratipa. Katilu Ganya. Kaopat Santanu. Kalima Setiawati. Kagenep Prasara. Ketujuh Citraganda. Kalapan Wicita Wirja. Salapan Ambika. 10 Abiyasa. 11 Amga Ambika. Nomor 12 Destra Mastra, 13 Gandari, 14 Duryodana, 15 Dursasana, 98 Putra. Kunti, Pandu, Mate, Wadon, Putra, Jadi Kira, Bima, sareng Arjuna. Putrana nyaeta Tasoma. Janda Lajengna nyaeta Abimanyu sareng Utari nyaeta Parikesit sareng Irawati. Gaduh putra opat nyaeta Janamejaya, Sutrasena, Ugrasena sareng Bimasena. Wassalamualaikum warahmatullahi